Atuh, maksud aku itu hubungan, lama teh. Hubungan, cuma kan. Atau kudu bagi dua. Atuh, ngomong. Ulah aya sorangan atuh. Gua yang sorangan kita tadi. Oh, apa kana bagi dua? Ngomong. Oh, Naon maksudna? Wah kan bagi dua ya teh. pernah hubungan itu teh. Ngomong ah ya. Kudu bagi dua. Ngomong ah. Ya, kapan hubungan ada keduaan pernah kudu aya sorangan. Cara bikin iya ngiluan hubungan. Pokoknya mah 1000 sewa kan Dari dari tadi kalau ngomong. Iya kan aja teh hubungan. Hubungan yang Dede. Hayang kabehana si Uwa eta roti di hubungan. Hubungan. Kita kan hubungan keduaan. Iya yang palobana. Wah maksudna tuh gitu. Heulana ngarah aman heuh. Wah, ini kumaha tau, Cok? Pangabagi duakeun. Heuy, Pangabagi duakeun ngarah adil. bukan teh keur euceu. Pangabagi duakeun. Bagi dua, ame rata, abis sareng Uwa. Tah ceu ieu abi ceu anu pambadagna. Cicing, rek dibagi dua ngarah aman ku Oh, euceu. ieu nu abi. Galanan. Nah, ieu naon ieu? Sok, Tah ieu ceu abi nu pambadagna ieu. cicing. Nu pambadagna. Cicing. Nu pambadagna ieu. Heeh, kayaknya. Alah. Ah, Cing. Kumaha ieu, Wa? Ieu nu abi ieu pangjangkungna ieu kadenya, kade. Mu hayang ieu tah, mu ieu hayang ieu. Kan salua cicing. Sok pilih ngarah aman nu mana? nah itu kakanon. Kanon biaku euci. Kapan ngarah sarua cek aja teh ngarah henteu sisirikan kudu aku jang dulu masuk nyokot tu mana? Ieu abi ieu. Iya. Heeh. Jalanan kan Kalau sarua. biakeun kabeh atuh abi kumaha? Naon itu kanon biaku euce. Akur cicing. Cing Kita atas saya aman. beuce ieu teh roti Ya, teh kumaha? nu mana? Kita ngabagikeun. Kita ngabagikeun dari teh salah si F. Kapan ngarah sarua, ngarah henteu sisirikan, sok Wah. nyokot tu mana? Atuh kenal. Di sieu. Ari tadi can titah meakeun. Lieur pusing mah. Heeh. Roti Eta kali kabeh. Tadi teh lain kita pangmeakeun tapi pangaduakeun abis sareng si Uwa. Aing mah kumaha ieu Wa? Kieu. Eta kali biakeun roti. Aduh. Kumaha wae, Wa? Kumaha ieu?